A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون والله أعلم بالمراد أم حسبتم أن أتاه بمعنى همزة الإنكار utawi ame ikut tetap kalawan makna hamzah inkar amasibdum oranana aja atau balik ngangkat sirakabe enta den tinggal siraka andale orana dalam yalamillah orana nawar wa ta'uning azaballah imma zuhurin kalawan waruzuhur alladzina jahadu ingkang ngagekang pada perang ya alladzina kabam minkum saking sira kabeh bil ikhlas kalawan ikhlas walam yattakhidhu min dunillah an orana nangal ya alladzina kabeh tetep saking salian Allah wala rasulih lan rasul Allah walal mukminin lan kang mukmin kabeh la zaid walijahin kakasih beton tegese kakasih wa auliyalan pirang-pirang kakasih setia walijah setia almana walam yazhar taimana ku walam yazharil mukhlisun lan ora lain sepongkang ikhlas kabeh wahum al mausufan bil mazuk lan utawa mukhlisun iku kang den sifati kabeh kalawan barang kang us den tutur yang min ghairihim saking lian mukhlisun wallahu khabir bima ta'malun lan nuti Allah iku kang maha uninga kalawan barang kang migawe sira kabeh kalawan intuk seperang ti Gusti Allah geus dibungikeun kamari qatilu masyaallah perangan ku aranjeun kabeh musuh Allah musuh agama ya Allah ya Rabb ulah sieun-sieun merangan kufar sebab di belakangna Allah besi teh jelas cek Gusti Allah perangan musuh aing perangan musuh Muhammad perangan musuh agama yu'adzibhumullah bakal disiksa geura musuh-musuh Allah langsung ku Gusti Allah maneh mah hanya sekedar alat bi aidikum melalui tangan-tangan arajin kabeh ya Allah ya Rabb geus dititahan ge tetep can bangkit semangat perang urang can bangkit ulah-ulah naon semangat nyandung ge can aya urang semangat nyandung ge can aya sieun beta kanu kolot teheran berarti urang mah ya leutik jadi jelema teh henteu termasuk umat aing nu sampurna lamun teu nyandung insyaallah hajuna mah baralik nyarandung kabeh raribut ka imah aing kabeh ulah dak wow masyaallah karim urang leutik jasa nyali urang letik dek dagang bege dek dagang naon nyayeng batur mah geus ka mana dagang triliunan miliaran nya mah dek dagang yang mendagang endog besi pepes
aduh kumaha dagang piring gitu kene enggak sia menyatu bae ulah dahar ulah dagang atuh sekali sieun ka ditu sieun aduh aing mah ngojek jeung besi kempes aduh ya ieu budak parah jasa ieu ayo dagang mah dagang naon teh naon hayu ulah sieun peupeus ulah sieun naon bingung jadi aing mah urang tuh ngenekan besi ragag tolol siapa taguam aya kenek nuragag supir Gus datang ke mana neangan kenek oh ini ada kenek nuragag goblok tuh budak ya Allah nah ieu ku Gusti Allah kita perang ngalawan kafir berarti kan urang teh kudu gagah masyaallah kari ieu urang nembongkeun kagagahan ku hese jasa kiai bae ge boga ilmu kakarak di harapan ku bupati bae ge haju lain deui bae ngomongna boro-boro perang kakarak di harapan ku bupati bae ge tanya kiai kok pelaya-pelaya amat rahasia kakarak di harapan ku bupati geus pelaya-pelaya besi proposalna teh diluluskeun kiai perjuangan anangan sakada datang ke proposal da mending dirantai habak ya kos kitu mah boro-boro ngalawan kafir ya Allah ya Rabb hapunten ka Ibu Asmah di Piwarangguy heula aya nu ninggal di bumina Kampung Priuk Ibu Asmah segera pulang lantaran di rumahna aya nu meninggal ieu anu gagah teh padahal dititah ku Gusti Allah qatilu perangan ufan Allah kenu bakal tandang nyiksa melalui tangan-tangan aranjeun wa yuhzihim Allah bakal ngahinakeun terbunuh tertawan ghanimahna dibawa ku muslim lawan wa yansurhum bakal ditulungan ku Gusti Allah jeung bakal indah waras hate muslimin ketika urang gadenge peperangan menang urang cager hate urang ketika urang gadenge Saddam Hussein gagah perasaan cager ketika aya perlawanan perasaan cager ketika eleh urang nyeri hate mantap kudu gagah ketika Luqmanul Hakim ditanya ku putrana Abah naon ya bunaya abdi kudu babaturan jeung jelema dalam rangka ka Allah kudu kadu kumaha abdi ngabatur ya bunaya hanaking mun anjeun deuk ka Allah kemudian anjeun terek nyorangan anjeun rek ngabatur jeung jelema nu papada ka Allah teangan nu boga karakter tilu atawa salah sahiji tinu tilu mangga bapak nu kumaha kahiji teangan jelema anu ketika manehanana datang amarah tetapi bisa nahan amarah sabar anu luar biasa laisa syadid bisurah innama syadid huwa yamliku nafsahu indal ghadab jelema nu gagah lain bisa penca haju ngelehkeun batur tetapi nu bisa nahan amarah sabar anu luar biasa ketika marah baturan eta hijina eta ulah anu suku pungplepeng teh pararugu jas dipake tujang tajong teh pararugu ulah nu kos kitu mah ulah tengik teh mah kos kitu hiji tajangnya nah sumuhun kadua nomor kedua ketika di sebuah negara di mana baik hidup aya di dinya genderang perang ditabuh teangan jelema anu siap tampil di hareup sebagai kalang dada agama gagah anu luar biasa ketika manehanana diajak perang siap ketika diajak perjuang siap baturan jelema anu kos kitu macang caya pasti menang ridho Allah dua katilu abah nomor katilu
ketika jelema boga wawasan, ketika jelema boga akal, ketika jelema boga ilmu, ketika jelema boga dunia, dia daekeun diajak kabaturan. Ketika manehanana boga wawasan, dipenta kurang wawasanana, nyana siap ngabaturan urang tanpa dibayar. Ketika nyana boga ilmu, dipenta kurang ilmu, nyana siap mere ilmu ka orang tanpa bayaran. Ketika nyana boga dunia, kemudian kurang dipenta siap ngabangun agama tanpa aya ieu itu baturan jelema nu kos kitu. Tilu karakter jelema nu kos kitu ujang hidup di mana bae sok ngabatur jeung salian teh eta mah ulah kajen kuku kajen ganteng kajen gagah kajen sugih kajen pejabat nu teu boga karakter kitu ulah nak. Teangan geura ku urang hiji jelema anu gagah tapi gagah sabarna mana aya bisa nahan amarah, bisa nahan padahal gagah ai kitu bae jelema lemah haju dicarekan haju manehanana cicing lain sabar teu daya tah mah teu berdaya tah mah ngaranna ieu mah gagah mun ngalawan bisa tetapi encan waktuna mah teu kudu cicing deh cicing we kos teretan sakali macok wae cicing Masya Allah Masya Allah panai jelema teh benang katoel buringas bae padahal gelut eleh kos kitu mah kan boga pencak kembang doang teh kos kanyahoan. Nomor kedua eta tadi tampil sebagai kalang dada agama. Ketika diajak perang agama siap, dia tampil di hareup siap nyawa taruhanana gagah. Atuh boro-boro perang urang dek berangkat ngalewatan hiji daerah peuting kira-kira jam 11 jam 12 di dinya aya kuburan anu sangar nu kabehan ge osok maranggihan bae kan di dinya mah. Ketika urang dek berangkat aya tiluan opatan atau limaan ayo nu tampil wasian ayo aing bener yes aing cekelan aing geus sia ayo geus wala sieun-sieun lain kitu kumaha lain kitu ayo geus pokona mas sia dihareup sia ditilat aing di tengah ayo tuh urang bunga bae teh aya jelema gagah teh kos kitu kan bunga ngeunaheun Haji, kula waduh ya anu ngamusuhan di mana? Di anu. Waduh ngamusuhan ada kabunuh ka kula. Coba kula ada salabat kitu. Alah. Geus ulah sieun aya jang diantar ka gede perasaan ate mah. Geus ulah sok jadi pikiran. Aya aing anak buah aing mah badag di ditu. Tenang bae sih. Padahal mah boga teu boga anak bodoh. Tapi ku ngomong we kan geus lah. Masyaallah kan. Haji, aduh ieu kula aya naon? Ieu kula enggak butuh teh anu aduh kula lamun tuan teman di mana? Di anu kula deg detik. Tenang aya aing. Bejakeun ngaran aing. Boro-boro di dinya ngaran aing mah. Di soler geus terkenal monyet ngarawan ka aing. Perasaan kita orang dada teh blong. Masyaallah. Maju pendi kula diancem ku saha? Urang anu. Ye di dinya mah sia karos. Sakhaok kadua bacok sia. Aja kudu kumaha ieu gitu sia aing mah sieun ka dieu. Lo sia ka dieu embung aing ngomong ilu-ilu. Geus mendingan dipaehan sakalian sia teh. Ya Allah, minta tulung anu kos kitu. Masyaallah. Haji, itu di kuburan eta tah kunaon? Sangar jasa kamari gawe kunti anak segala genderuwo. Coba henteu. Pugu aing ge kakarak cager. Aing di dinya ngelempre, panas pararanas aing ge. Angan teu paeh doang. Ulah ka dinya. Ya budak. Henteu merean teh kos kitu teu merean, teu ngeunaheun batur. Kita ai jelema gagah bari. Hayo geus cenah. Mah aja lain kabar lain di jatuh ka dinya mah kumaha sana. Pokona jajuri teh wau kabeh aing di dinya mah. Ngeunaheun. Bener ye. Wau kabeh. Juri mana teu wau ka aing. Jaing raja juri. Kan ngeunaheun. Pokos urang di Gantarawang. Di Gantarawang teh kan lain lalagaan sangar teh suangarna deui.
eta bahkan geus terkenal di urang geus kajaon. Wow, jurigan Tarawang masa anu teh nyaho ka jurigan Tarawang gagahna. Jeung poharana. Emang bebeneran di dinya mah raja jurig. Raja jurig di Tarawang mah emang bebeneran. Hanya orang-orang tertentu kan wauh ka raja jurig di dinya. Eta ge kan nang tapa. Loba jelema lewat kadinya leungit, loba jelema lewat kadinya ngacacak, loba jelema nu nyieun bangunan-bangunan dinya dirusak, atau emang di dinya mah sangar di Tarawang. Nah, loba anu liwat kadinya kan minta anter. Coba minta anter ka Haji Pendi. Ngaji anter kadinya. Atuh meureunna leungit jeung aing atuh mah. Kan urang leutik hate goblok. Jas be dipake, orang kan itu bisa babacaan. Tapi coba ke ahlina. Udah liwat kadinya nunggu sangar teh anter. Kayak jam berapa ya? Oh, jurig anu berarti. Ayo, geus siap kan. Nih guys, nah, nyahueun nya nama jam sakean jurig anu, jam sakean jurig anu, jam sakean jurig anu. Di Gantarawang teh kan kos kitu. Da ilalagan mantap ka jideeng gagah teh lantaran nakleukeun jurig-jurig bae di dinya. Eta keur carita Gantarawang. Pan di urang ge loba nu leungit dibawa ka Gantarawang. Eta teh kan kudu nyambat ka ahlina, sebab nyana nu nyahueun tah jurig anu jurig poe anu jurig anu poe anu jurig jam sakean jurig anu jam sakean jurig anu. Jieu tu jurig ge sarua oko satpam. Jam-jamna. Masyaallah. Eta kan urang keur carita perjurigan. Di Indonesia memang kos kitu di ka Gunung Karang urang sarua tah nyaho saha anu ngageugeug Gunung Karang Gantarawang saha anu ngageugeug Gantarawang ketika urang endek ka Allah poe ieu poe naon Minggu malaikat saha anu ku Allah diwakilan poe Minggu ketika engke maghrib pergantianana malam Senin malaikat saha eta engke ganti kapan dia taqobuna. Engke penting malam Senin saha malaikatna, engke malam poe Senin saha malaikatna, engke poe malam Salasa saha malaikatna. Da eta teh urang kudu wauh. Geus lamun urang endek melet mentah heula tah urang ka malaikat eta. Wirid tinggal wirid urang teu wauh jeung malaikat eta, atuh ngahantem urang sia teu pamit sia ka aing. Tuh. Wirid orang gitu. Qala Yusuf li abihi ya batin ra'aitu hadasan. Nah, urang hadiahan malaikat anu aya naon? Ieu kula bogo ka Sarwiti urang mana? Cikupa sampeikeun. Ya gampang ge Sarwiti mah. Nu penting bae sogokanana we. Ieu keur carita dunia seperti eta. Dunia gaib teh aya dunia malaikat aya dunia jurig atuh Gunung Kawi ge sarua lamun di Banten para aulia para perwalian nah eta teh teu kaluar ti urusan-urusan pergaiban nah aya jalur-jalurna nah kudu gagah jadi lamun gagah kan geunah urang berhadapan jeung mantak iya bunda ya cekluk ke nu laki hiji teangan pibaturan anjeun lamun anjeun gaul ka Allah anu bisa nahan uji sabar anu pohara ketika diluak diliak dicaci dimaki can waktu nama tetep nyana leuwih bagus sabar daripada ngalawan teangan batur kos hiji kedua ketika genderang perang ditabuh nyana siap tampil di hareup sebagai berlaga panglima siap nyawa taruhadana jeung menghadapi naon bae nya nama siap dihareup sebab boga karakter kepemimpinan anu stabil jeung sesuai eta nomor katilu nah jelema anu boga wawasan ilmu dunia nu bisa diajak jadi babaturan perjuangan agama eta baturan nuhun abah sok sakitu bae salian teh eta ulah kajenting pejabat tetapi teu boga karakter kos itu ulah kajenting jawara teu boga karakter kos kitu ulah kajenting kiai teu boga karakter kos kitu ulah kitu bae tilu perkara eta salamet masyaallah wallahu a'lam.